Syarat tobat anu sahih aya 5. Hiji lesotina dosa nu ti heula, dua jamoal arek balik deui, tilu rasa helas ketir dina ati, opat lamun dosa nate hak adami, mentari do bandana pulang deui, 5 istighfar menta panghampurana ka Gusti Allah, istighfar nu utama. Ilahi lastu lil firdausi ahla, walak wa ala naril jahimi, fahab li taubatan waghfir dhunubi, fa innaka ghafiru dzambil azimi. Syarat tobat anu sahih aya 5. Hiji lesotina dosa nu ti heula, dua jamoal arek balik deui, tilu rasa helas ketir dina ati, opat lamun dosa nate hak adami, mentari do bandana pulang deui, 5 istighfar menta panghampurana ka Gusti Allah, istighfar nu utama. Ilahi lastu lil firdausi ahla, walak wa ala naril jahimi, fahab li taubatan waghfir dhunubi, fa innaka ghafiru dzambil azimi.